Masya Allah hebat perjuangan jeung pengorbanan encan pikiran dikorbankan. Ustad Uud pikiran ada didung sianca sebu barok teu datang atau lamun nepi ka teu datang Ustad Uud nu dilihat ku masyarakat makana teu eureun-eureun nge-WA bae ganggu wae dirupae ka tukang kring Ustad Uud Haji ulah hilap tilu dinten deui suka mana nya tepanjang aja nggak balas isuk-isuk kering Uud deui bae Haji kesonten berangkat jam baraha bebas pusing Ustad Uud digitukeun cenah itu datang Ustad Uud Sherlock kapal kalau kasih kebajaran di Sherlock 2 jam setengah tos salat asar berangkat jam 4 nyiapkeun mobil rek berangkat ka di sore tadi rek naik suku sabelah kring Uud deui bae Kaji posisi di mana karak naik suku sabelah aku suku aing kudu dipoto yang bukti ampun gemes deh langsung berangkat begitu nyampe di gang Ustad Uud bunga nyampe ka bumi ka jenderal kuring turun Ustad Uud nyamperkeun Haji karaknya kepribadian Ustad Uud ternyata resep nyium lalaki kuring gak dikorban tadi ulah sekali-kali dia Ustad Uud geli aku tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ke hiji bungkusan anu mulia naon ngaran bungkusanana pangajian pangaosan dina raraga memperingati maulid Nabi Muhammad ari pangajian tina kalimat pangajen naon hatina pangajen harga disebut di ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hatina pangaos harga pantas Rasulullah ngajamin sing saja melengkahkeun sampean menuju majelis taklim maka eta sarua jeung jalma-jalma anu keur mapai jalan ka surga amin gitu. Astagfirullah. Rasulullah nggak dijamin di janjian Rasul ngajanjian anak atau orang nu ngaminan anak amin atuh pak tadi sing sajalma melengkahkeun sampean ka majelis ilmu maka eta sarua jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga. Kudu dijelaskeun heula mahal amin ge di dieu paingan aya ungkapan ulama sing sajalma nu ngalengkeun sampean menuju majelis taklim ngariung sareng para ulama para kiai para asatid uihna kengeng ilmu kengeng doa maka insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah tah eta mah amal lain amin 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 we pengajian hareupeun imah ngajadog wae pura-pura teu nyaho cicing kiai mah kiai gegerewekan rutinan minggonan ayo nu ngadenge eta kiai keur ngaji rutinan hareudang di imah bae aya nu kitu salaki ibu maaf lain jang ibu-ibu ijang lalaki nu hese diajak ngaji ibu-ibu mah tong diomong nu paling rajin pengajian di mana-mana ibu-ibu paling kompak ibu-ibu lain muji hareupeunana pak maaf emang kenyataanna ibu-ibu paling kompak pengajian daya capek ibu-ibu mah isuk-isuk kayak pengajian rutinan hadir belaan pagawean di imah numpuk ditinggalkeun seusehan numpuk ditinggalkeun yeuseuh mangke balik ngaji aya nu kitu
Ayar gitu Bu. Nah dengekeun adang bahkan anu nekat ibu-ibu ke pengajian mah moras nyusuhan nyusul kiai ieu nu hese ieu wong-wong lanang lalaki nu hese tak kuring ngayakeun pengajian di Karawang sahariah antara loba ngondang bapak-bapak olok undangan disebarkan 100 undangan ke bapak-bapak nu datang genepan aki-aki kabeh nu 5 sare nu hiji batu memegahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu tolong undangan ibu-ibu mah cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000 hebat ibu-ibu kompak di mana-mana tolong undangan yang olok kejo terkaop ngasongkeun kadaharan ih tenghitung menit detik ledis itu bolu kerak diasongkeun sehat hilang dari peredaran. Makanya tong aneh ibu-ibu mati apelik ngaji tasna ngadadak lalin tuh panon kos nu heueuh ningali ka guru leungeun ngope pangatur sleting tas jeruk liwat tewak bebeskeun sleting cau liwat tewak dejetkeun sleting sampai ka piring panitia lareungit ka bawah. Ngan punten lamun ngajar ngaji adem kene ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet gandeng yai mah kiai dia hareup ngabahas fikih duri tukang duaan nyerocos di mimiti acara jeung CS na ngobrol milu ceramah ngomong-ngomong tiung batur atuh tiung manehna pikiran can lunas-lunas. Mun bapak-bapak mah adem pengajian bapak-bapak mah teu gandeng teu ribut bapak-bapak mah ngaji teu ribut teu gandeng sunyi senyap dasarare sabab bapak-bapak asup ka majelis luak lieu neangan tihang jeung tembok jang naon Asep jang atur strategi naon nempelkeun tonggong kana tembok lamun tonggong nempel karena tembok dilanjut strategi kedua ngilepkeun sirah damai bapak-bapak ngan tetap nu paling kompak di mana-mana ibu-ibu alhamdulillah ibaranjang yuswa amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah mudah-mudahan ya pengorbanan perjuangan para jamaah para panitia urang suka manah baik harta, tenaga, pikiran buat maulid nabi, buat pembangunan masjid, medansi jadi tabungan amal soleh rizkina, ekonomina, bisnisna, pertanianana mudah-mudahan sing lebih berkah amin buat bekal ibadah anak turunan urang sing saroleh solehah anu keur malah santren sing ngarasil ilmu anu manfaat amin ya Allah ya Rabbal untung urang jadi umat na Nabi Muhammad untung urang jadi umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon Asep keuntungan orang jadi umat Islam? Umat Islam adalah umat nu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sejen. Berarti orang ke umat Islam umat paling mulia Asep leres dibandingkan jeung umat anu sejen leres. Tina naon kabuktianana umat Islam jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sejen? Apa gara-gara umat Islam aya salat 5 waktu, umat anu sejen teu aya salat 5 waktu? Apa umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan umat nu sejen teu aya puasa Ramadan? Apa umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh umat nu sejen teu aya haji umroh? Urang tapakuran kurang ayeuna lamun rek napakuran nganilai diri urang cenah mulia di hadapan Allah ku salat urang nu 5 waktu contoh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh punten khusus yang pribadi si Asep Mubarok tahu diri sadar diri sanes suudon ka Allah lamun rek ngukur kemuliaan si Asep Mubarok maka salat nu 5 waktu hampura kualitas salat si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan boro-boro bisa khusyuk tumaninah can bisa masih jauh ukuranana lamun urang rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah maka salat urang masih lalawora ibadah sholat urang ieu mah jang Asep Mubarok
Mungkin ibu bujung bapak di dia mah geus harusuk salatna. Kumaha? Geus sucan. Boro-boro husu tuh manina ge can bisa. Tapi yakin si bapak-bapak di dia mah beda wajahna. Geus harusuk salatna di dia. Saking kuhusu nepi ka poho kana rakaat. Aturin khusus ya mangahuleng. Takbir nepi ka peureum-peureum. Allahu Akbar. Yang khusyuk. Ternyata setan teu cicing. Ngaganggu orang lain di luar ibadah we keur ibadah justru orang diganggu. Makana Nabi dina hiji riwayat sempat mere doa ngajarkeun doa ka para sahabat meme salat dipigawe doa ieu baca di antara anu masyhur Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Asok diawas eta ibu bu, asok diawas eta doa meme salat. Heuy bapak-bapak osok aya nu sok ngaos eta heula aya bereunanya aya bu bapak-bapak alhamdulillah mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabarohong amin. Atuh nyebut ayana ge luak lieu aya pada teh mencurigakan gitu teh. Asep osok dibaca keukeuh we digoda eta keur salat buat godaan setan. Naon digoda diganggu orang keur salat kahusuan hate takbir nepi ka peureum-peureum Allah sarokaat husuk dua rakaat husuk katilu rakaat mulai robah hate gara-gara kadenge guludung ibu-ibu tah mun salat lohor leungit kahusuan keur salat geus menang dua rakaat salat lohor kadenge guludung. Aduh ieu popoean barudak areueuh atuh moal garing-garing ya Allah ulah ka dilungsurkeun hujan guleuger Allahu akbar ya Allah ulah ka diturunkeun hujanna nya popoean sami Allah guleuger Allah eta dua rakaat gegerbegan percis salat udah guludug eta. Begitu tahiyat assalamualaikum buat jeleng popoyan di angkatan rela ngancurkeun kahusuan salat gara-gara ngadenge gulud uduk hate jadi robah. Bapak-bapak robah salat kahusuan terlohor gebeg ieu dompet di mana mun gapangi ku pamajikan bahaya aya foto si Iis ngarasaan mah di dapur lain ngoh di tengah imah itu lain kami Allah kesujud kapami di kamar mandi gua jeung rujak kesujud pintarna iblis setan ngaroba kana hate urang hate diganggu irung diganggu keur salat makana maaf imah nu deket masjid waktu-waktu na salat bapak-bapak di masjid ulah ngagorengan lauk asin haseup bisi asup bisi nu salat keur lapar nu salat lohor keur lapar mulak haseup goreng asin sholat langsung murid aduh ya mah cocokna jeung peuteuy euy eta keur salat mikiran peuteuy setan pintar ngabelokkeun anet irung diganggu panon diganggu punten ibu negara aduh murang kali pameget anu sok ka masjid atur bajuna nu dipake berjamaah ka masjid kudu polos ulah loba gambar merek segala rupa baju berjamaah kudu polos tengah ganggu karena kahusuan batur budak diharareup nangtungna salatna hiji make kaos dina hadiah
kacang Garuda ngajeblak di tukang ini kacangku gigireunana babaturanana make kaos kopi kapal api ngejeblak di tukang jelas lebih enak dibaca kun sholat ku kolot di tukang kolot ke sholat lain di tempat sujud bacaan kaos diharap ini kacangku jelas lebih enak kolot jadi mikir ke sholat ya kacang nu mana itu ulah baju samping jadi sasaran samping ayo pasti ayo sok pernah ke sholat macaan samping batu nu diharap ayo makanya merek samping ulah di tukang kaharepkeun puter kira kayak nuarehan kaharep samping naon samping naon moal merek samping di tukang BHS mahal can beli tapi atlas ge alus Allahu Akbar dan bejana atlas mahal ayeuna mah wadimor sami Allah salat ngawirid harga samping panon diganggu celi imah nu deket masjid hampura waktuna salat di masjid pareuman musik hargaan jelema nu keur ibadah bisa aya preman insaf celi can istiqomah salat lohor celi can kuat kaset menengah jeleger ka masjid goblok tapi yang latihan eta cantik lah itu mah jeleger kaset kira kuruku ngebor celi can kuat panon diganggu celi diganggu irung can nu hiji ye maaf ulah waka santri jeung jamaah kiai nage eleh kahusuan sholat kiai leungit hancur gara-gara teu mampu ngalawan tantangan nu hiji ieu naon Asep kiai keur sholat nahan hitut ripuh ku eta mah geus moal bisa khusyuk atau dibatalkan nya asa rakaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang pan eta resiko tinggi eta antara ya dan tidak ya batalkan tidak tetap dalam pertahanan tapi kan ripuh sholat nahan itu coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana gerakan orang sholat nahan itu duh kayang teh parum kabeh atuh ieu yang jadi ngeusan Pak Camat di mana ya di PLN sanes PLN biasa ditelepon sugan anu gaduh nomor telepon PLN ya anu nuju muludan gitu karunya kanu poek ibu-ibu itu di paimaran ibu-ibu kapoekan awas ya ibu-ibu paimaran sok nu bodas di ditu tuh kabeh ngalalieu ke paimaran eta salat nahan itu ripuh moal mampu ngalawana leres henteu ku ibadah diukur jauh tina kemuliaan mudah-mudahan Allah ngahampura karena kesalahan kahilafan salat urang amin ya Allah ya Rabbal alamin lamun lain gara-gara salat Asep mungkin gara-gara puasa Ramadan urang jadi mulia di hadapan Allah punten Pak kualitas puasa urang masih jauh tidak kesampurnaan makanya khawatir apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW 14 abad yang silam kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal aqshi teu saeutik berarti loba
anu nimpa ka umat kaula akhir zaman, puasa Ramadan di akhir zaman ngan ukur menang lapar haus wungkul, pahala puasana teu aya. Menang lapar haus wungkul puasa Ramadan, leungit ganjaran gitu Asep, leungit gara-gara naon? Hiji biwir keur puasa urang resep ngagogoreng batur, ngobrol ngagosip-gosipkeun batur, jaga raksa pahala leungit. Ibu-ibu biasana tok resep ngobrol bari ngabuburit nuan bedug magrib, ternyata lain dikir, lain istighfar, lain tadarus, eta bibir dipake ngagosip ngagogoreng tatangga, leungit ganjaran. Encan tina panon ieu lalaki nu ditantang puasa Ramadan leungit ganjaran gara-gara panon bentak melotot ningalian aurat-aurat istri anu sanes. Terus alasan ngabuburit kamana kamol, ngabuburit kamol nuan berug magrib lain menang ganjaran, leungit ganjaran. Asep akang matara kaluati bumi lamun Ramadan da sieun leungit ganjaran puasa, sieun ningali aurat istri, di bumi bae teh enjing ka magrib, hebat. Naon kegiatan Kang? Teh enjing mah ka lohor biasa molor. Tos lohor tadarus sampai asar, tos asar menjelang magrib nyetel TV, maksudnya Kang pandina TV ke Ramadan mah aya ceramah agama Ramadan, apal Kang ngan anu bahaya naon iklan. Akang teu ningali orat ping-ping istri nu sanes di luar, na TV mah jelas Kang, ulah waka film iklan geus alalancur, yang ningali ping-ping awewe batur aya hand body iklan. Bening Kang, eueuh nu budu menang milih ping-ping. Yang ningali kelek istri nu sanes aya Rexona, yang ningali dada istri nu sanes aya sabun Gift, merawat kecantikan kulit Anda. Tapi dipikir-pikir ku abdi Pak Bu eta iklan nyambung sadayana. And body jang ping-ping na ditinggalikeun, Rexona jang kelek na ditinggalikeun, sabun Gift jang dada na ditinggalikeun, nyambung. Ngan hiji nu teu nyambung iklan tiba heula nepi ka ayeuna naon Softtek, teu nyambung eta mah, pelit kunaon teu dideuleukeun. Maneta menimbulkan kepenasaranan. Urang mah lalaki teu ngarti jang naon Softtek ajol-ajolan we iklan Softtek. Kuring nepi ka pikir berarti Softtek jang awewe anu ajol-ajolan kitu, meureun. Ulah waka film iklan geus alalancur, orat awewe murah leres. Teu jauh tidak pidau Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a. Hati-hati bakal datang jadi ciri karena deketna akhir zaman, deketna karena kiamat. 4 perkara diangkat ku Allah. Hiji, yarfa'ullahul barakah minal ardi, keberkahan di bumi diangkat ku Allah. Baheula nyekel duit 1000 urang mahi karena naon-naon belanja, mah duit 1000 di jalan dileyek ku budak teh aya mangfaatna, geus leungit keberkahan. Nu kadua, yarfa'ullahu rahmah minal qulub, geus leungit cahaya rahmat dina hate jelema. Mana jelema nu diangkat cahaya dina hatena, dinasehatan ku kiai lain nurut malik ngamusuhan ka kiai. Leres. Nu katilu, yarfa'ullahul adla minal hukami, Allah ngangkat sifat adil daripada penegak-penegak hukum. Geus daya adil. Nu maring hayam di lembur, harga hayam 20.000, maringna benang digebugan nepi ka paeh ku masyarakat. Nu maring duit rakyat miliaran triliunan bisa lempang ka luar negeri. Leres. Geus diangkat sifat adil. Geus dibejaan ku Nabi tiba heui. Ciri kana deketna kiamat, terehna akhir zaman. Nu kaopat, yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i, diangkat sifat isin, sifat era awewe geus daya KR, awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana,
lamun marake calana nusalakina para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina pajarkeun teh model gaul nyian erok teu diukur make napa luhur dah hayang katempo yang katempo bujur yang katempo kenal pot Asep sok tahu emang nyaho kuring pernah ngalaman ka mall wih muludan berang-berang ibu-ibu noel ka supir ngaliwatan mall pir ka mall heula non bah atuh aya naon hayang nyaho mall parkir ka tempat parkir mall kuring turun dina mobil rek asup ka mall gagaya bagan make jubah terbalik ngaji satpam molototan satpam nyamperkeun dan nempo kuring make jubah gagaya bagan ka mall dari mana pak mau kemana balik muludan ka mall kok bapak pakai jubah aing masalah buat Allah pak di mobil ada apa masya Allah satu balik muludan kardus di panitia berkat nyekeun Ustaz Uud di satpam tolong dibuka pak itu mobilnya masya Allah terpercaya kan buka 5 dus satpam ya kadus nu kahiji naon buka kalina dibuka jeruk lain bom ya nu kadua bolu ya nu katilu kejo jeung lalapna tumpakan bakakak hayam luhurna keur kieu bakakak berarti Pak Haji wing ngaos atuh geus muludan atuh mangga Pak Haji masuk ka mall naik lantai 2 naik tangga eskalator lift rak suku nincak tangga kahiji awewe nyodok siap di luhureun kuring rok pondok menilurus panon oh my god OMG nu era tibalik lain manehna nu bujur na kamana-mana kuring nu era hakikat izin ku Allah syariat izin ku jubah hati mah ku kulutus hanya kal kamol pakai jubah coba lo pun pakai jaket lepis jog-jogon noong kuring tungkul banyak lantang gak daerah bibir mah teu eureun istighfar astagfirullah bibir istighfar mata teu tahu diri nengak deui lalaunan kieu deui sakitu teh panon ustad kok mau panon RT lain RT di dia lain RT di Papua kali itu ya Allah ya Rabbana emang geus ngahaja-hajakeun ciri kana akhir zaman sifat era awewe dileungitkeun makanya si neng-neng bisa di dia di Zaza Bubarok gadis-gadis maaf si istiqomah tutup auratna insya Allah mudah-mudahan segala rupa kahilapan kasalahan dina puasa Ramadan tahun kamari sing dihapus ku Allah urang beri panjang yuswa diberkahkeun rizki panggih deui jeung Ramadan 2002 genep amin sing panjang umur gampang rizki dipanggihkeun deui ku Allah jeung bulan premium non premium Asep Ramadan adalah bulan premium bulannya pre makan dan minum dan Ramadan termasuk bulan pertalit apa pertalit? Perut terasa melilit insya Allah di bulan Ramadan 2002 genep kita mampu membentuk Ramadan menjadi bulan pertamax apa pertamax? Pertaubatan
yang maksimal. Dan insya Allah di ujung Ramadan nanti 2026 kita semuanya dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Astagfirullahaladzim. Eta teh doa sing menang taman surga nu indah. Ih, amit-amit di dieu mah kitu. Dasar teu etis, atur ngadoakeun di emprakan. Robbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wakina ada banar anjir si goblok. Amin. Sing mareunang taman-taman surga nu indah. Eta maksudna kadinya emprot anjir. Kacau. Bisa nu ngadidi. Nah ieu. Camat kitu nu ngadidi teh.